Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana dimana bae ayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina neraskeun jejer cariyos Kasarung Kaliang Maung. Ieu cariyos karangan Simkuring Pribados. Tapi sataacan Simkuring medar cariyosna neraskeun hanca kamari teu kenging hilapnya wargi-wargi Sunda sadayana subscribe supados channelna tiasa majeng sareng dongengna manjang kitunya. Simkuring bakal medar cariyos-cariyos karangan Simkuring Pribados. Masih seueur cariyos anu bakal dipedar ku Simkuring salianti carita ieu. Mung urang hiji-hijinya carita urang pedar dugi katamat santos kitu urang pedar anu sanesna. Mangganya teu kenging hilap subscribe supaya ceplak kitunya wargi-wargi Sunda sadayana heureuy. Simkuring mah sanes ngadongeng tapi nyaritakeun kahirupan sanajan di pedarna benten tinu sanes. Kumargi Simkuring mah sanes tukang gedongeng tapi tukang ningkah. Mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitanan. Harita Mang Omon saenggeus ngadenge pananya si Mamang Warung nyarita deui. Nya memang lah ke kukuring bakal dicaritakeun sok lah. Pokona mah rek nanya naon bae oge teu nanaon, nu penting hampura ye da kuring teh beuteung geus lapar perih Mang. Hampuranya sakali deui wayahna Mamang jeung Bibi kudu ngarti sakedeung. Mudah-mudahan Mamang jeung Bibi engke menang pangganti anu leuwih gede deui. Kukuring bakal didoakeun Mang Bi wayah nanya ye geus teu kuat hampura sakali deui hampura ulah waka tatanyana naon deui kuring hayang dahar heula ceuk Mang Omon. Lumayan rada lila oge manehna teh dina nyaritana. Harita si Mamang Warung jeung pamajikanna saenggeus kitu mah silih tetep bari nyerenge. Nya sok bae Pak, ayeuna mah sok ngalas bae sorangan jeung naon bae ge nu penting mah aya dahareuna ulah sote anu eueuh ulah diteangan aya nu aya mah sok bae ceuk si Bibi Warung bari seuri. Salakina oge henteu cicing manehna ge nyambung ucapan pamajikanana. Nya sok Pak lah sing seubeuh ulah era-era nyokotan bae ku sorangan ngan ka adeng ke geus dahar malam geus teu nyeri beuteung wayahna pangubahankeun piring kusabab geus numpuk kuring capek kita tadi kabeneran aya bapak jeung deui kuring teh sabenerna mah geus lila neangan pagawe ngan hararese anu daraekeun digawe teh jadi kapaksa bae kuring jeung pamajikan bae anu digawe di dieu teh Pak. Jadi mumpung aya bapaknya kabeneran bae kuring teh sakedeungeun meureunna lumayan bisa istirahat nya wayahna Pak ceuk salaki si Bibi bari netep ka Mang Omon. Nya lah sok lah Mang Bi tenang bae tenang pokona mah anu penting kuring ayeuna bisa ngesian beuteung jeung deui bisa meuting sapeuting mah di imah Bibi jeung Mamang. Pokona mah eta anu dipikaharep ku kuring ayeuna ceuk Mang Omon bari seuri manehna oge ka cidabungahna kusabab geus ngabayangkeun beuteung bakal mendeyang saenggeus dieusian sangu jeung deungeuna anu ka cida matak pikabitaeun kusabab manehna mah saumur-umur kakara ningali kadaharan anu ngarareunah. Matakna geus teu kuat kita di oge geus hayang geura bae lebok weh ngahakanan sagala nu aya di eta warung. Kitu dina pamikiran Mang Omon harita. Jang geus kitu mah kadebok nyokot weh sangu mentung sapiring gede jeung deungeuna lauk jeung sagala nu aya dicokotan hayang kabeh kaasahan ku manehna. Saenggeus kitu mah langsung dahar meuni
ponyo kacida henteu inget ka anak jeung pamajikan anu aya di imah mah. Ngeunah bae sorangan ngeusian beuteung. Sanggeus rengse dahar beuteung mundeyang pinuh beuteu ku sangu jeung deungeuna anu sagala aya. Mang Omon teh ngabaheula heula sakedeung ngararasakeun kanikmatan anu karasa kumanehna harita. Hampura Pak, hampura wayahna bae nyada geus leureurna lumayan lila ayeuna mah wayahna pangumahankeun piring Pak, ulah cicing bae hampura sabab tuh tingali piring bersih tinggal saeutik deui. Ceuk si salaki si bibi warung bari nepak tak Mang Omon anu masih keneh ngabaheuhai bakat ku nikmat bari melenyun udud bako eta oge menta ti si mamang warung. Nya hampura Mang, kuring teh bakat ku nikmat sabab saumur-umur kuring mah kakara balang dahar anu kacida nikmata kieu sagala aya kuring mah di imah. Aduh karasa ripuh pisan dahar gesa kali sapoe teh paling oge eta oge can puguh jeung naon deungeuna, ceuk Mang Omon bari nyerengeh. Sanggeus kitu mah langsung indit ka tukang rek ngumbahan piring anu kaciri numpuk di tukangeun eta warung. Samemeh digawe teh manehna teh ngahuleng bari nempokeun piring anu masih numpuk kacida matak wegahna keur manehna dina ngumbahna ku sabab saumur-umur tara digawena naon boro-boro ngumbahan piring anu sakitu lobana sahiji oge di imahna tara. Aduh aing kudu kumaha ngumbahanana geuningan anjir meni numpuk kieu, ceuk Mang Omon bari garo-garo teu ateul kana sirahna. Tapi kusabab geus janji jeung deui teu enak piraku lamun teu digawean meureun si bibi jeung salakina ambek atuh teu purun oge males oge harita ngamimitian digawe ngumbah piring jeung gelas jeung nu sajena teu lila oge sanajan tadina males oge akhirna mah rengse manehna teh ngumbahan piring jeung gelas katut sendok. Aduh beres oge geuningan. Capek pisan geuning digawe teh tapi batur mah saregud pisan digawe aing kakara ngumbah piring sakieu ge anjir capena capek kakaraeun. Aduh kumaha pamajikan aing di imahnya unggal poe digawe kaleuweung nyeusuhan babanyon aing kakara ngumbah sakieu oge meni geus leuseuh kieu hebat. Ari ku kitu nama pamajikan aing teh aing kudu beunghar ieu mah supaya bisa nyenangkeun anak pamajikan, ceuk Mang Omon bari nutup piring jeung gelas katut sendok anu geus bararesih kumanehna dikumbahan. Sanggeus kitu mah manehna teh lempang nyampeurkeun ka si bibi jeung ka si mamang anu kedariuk dina bangku kebeneran harita warung geus rada sepi kusabab geus mangsana waktu tutup. Jam 3 geus kaliwat biasana warung si bibi jeung si mamang teh tutup jam 4 tutup. Kedenaan tinggal sajam deui pak warung bakal tutup. Geus beres Mang. Kuring geus dikumbahan kabeh Mang. Pokona mah ayeuna udah ngobrol tapi wae kuring hayang ngopi. Ceuk Mang Omon wae kacida geus teu era deui. Nya sok bae. Hayang atuhan nambah ge pokona mah sok. Kuring bari ewakeun. Ceuk pamajikan si mamang bari neuteup ka Mang Omon atuh Mang Omon teh kacida bungah nah langsung nyieun kopi ngahaja nyieun kopina teh dina gelas gede kawas anu kokomoan kusabab
di imah mah boro-boro dahar ngareunah jeung ngopi. Nyeun teh pait oge kadang-kadang kusabab nya kitu rek boga kadaharan jeung kopi atawa teh ti mana kusabab pagawean hees jeung ulin. Geus kitu mah maranehna teh ngariung tiluan komo deui harita warung teh bener-bener geus sepi tinggal nutupkeun kusabab geus wayah dina waktu harita keur nutup warung. Tah ayeuna kuring hampur ayeuna Pak, penasaran kuring teh hayang geuwat ngadenge bapak teh sabenerna mah jauh-jauh ti Lembur Ciburial teh rek ka mana geuningan nepikeun ka dieu teu mau bakal teu naon hampur ayeuna Pak, kuring geus panasaran ceuk si mamang warung bari neuteup ka Mang Omon anu diuk di hareupeunana. Nya kuring oge geus hayang ngadenge ari bapak teh sabenerna marek naon ka dieu teh atawa liwat ka lembur ieu teh ka mana tujuan sabenerna Ceuk pamajikanna nimbrung oge. Harita Mang Omon bari malenyun udud bako mole menta deui ti si mamang warung sagala menta da heueuh teu boga duit. Nya ayeuna mah geus waktuna ngeureunnan kuring nyaritakeun kieu. Mang Bi kuring teh indit ka Gunung Wilis. Cek di Gunung Wilis aya panjarahan cek batur Gunung Wilis teh kukugang gunungna teh pasti lembur. Gunung teh ada di tungku ieu lembur bener atawa lain Mang Bi lamun bener nahan bibi jeung mamang hafal di eta gunung teh aya panjarahan kuring rek jarah rek ngadoa meureunnan ngadoa naon bae nu penting mah kuring hayang hirup senang kusabab kuring di lemur teh aduh boro-boro jeung senang-senang hayang dahar oge ripuh Mang Bi ceuk Mang Omon. Harita langsung nyaritakeun saujratna. Atuh harita salaki pamajikan eta teh maranehna duaan silih teuteup kawas anu reuwas. aduh Pak wawanianan geuning hayang ka Gunung Wilis kuring oge jeung salaki kuring anu deukeut teu wani sabab di Gunung Wilis teh kacida angkerna leuweungna oge geledegan pisan loba sasatuan anu garalak cenah mah loba anu asup ka eta leuweung anu aya di gunung eta jarang bisa balik deui jelema teh jarang kitu Pak. Jadi wayahna lamun kira-kirana bapak bisa dicegah ku kuring mah ulah mendingan ulah datang kadinya Pak. Kuring mah pawur sabab rata-rata memang jalma-jalma anu datang ka ieu lembur aya pamaksudan ka eta leuweung teh biasana sok areureun heula kawas bapak ka dieu tapi can ngadege baralik deui Pak eta anu kukuring dihariwangkeun mah Ceuk pamajikan si Mamang. Si Mamangna oge ngabenerkeun caritaan pamajikanana waktu harita. Atuh Mang Omon teh ngahulang. Lumayan lila oge manehna teh dina ngahuleungna teh, tapi dina hatena ngagerentes. Ah nah piraku aya jalma asup ka leuweung teu balik deui. Ah eta mah meureunnan balikna ka mana? Da gunung teh gede ayeuna kaluar ti ditu bisa kaluar ka dieu sarua bae mun asina asupna ti dieu bisa kaluar ka ditu atawa asup ti ditu bisa kaluar ka dieu. Ah aya bae si bibi jeung si Mamang mah
aing mah teu percaya cek Mang Omon kitu dina hatena teh ngagerentes. Ah kuring mah bi mang teu percaya ka nu karar itu, da kuring mah lain rek niat jahat, kuring mah hayang usaha rek ngadoa susuganan bae diparengkeun menang kabahagiaan. Kuring geus bosen hirup susah bi mang cek Mang Omon bari neuteub maranehna.